batang ya. Pemacarana aing ngerokok tapi rokoknya malah kecopot gitu udahnya. Udah biasa nongkrong di mananya? Mending ke warung ya aku mah di warung bar rokok aku mah. Aduh, kok kopi mantap atnya hujan-hujan gerimis gitu. Rokok loba dulu. Aduh, Bo. Gila. Penyakit DB datang. Woi, aduh. Nanya tumben amat ya? Teh teh. Kayak keren. Aing, Go. Lain ya orang kehujanan tadi di itu. Si mana ya? Tapi harap ngerokok doang. Ih, siapa anjing? Aing ngerokok doang? Oh, ngerokok. Boga duit. Boga duit mah. Beli meuli ya, karunya amat sih. Teu bela kayak gede yang meulikeun nya. Oi, Bela ya rokok bela. oi, bela. Lagu lama kaset kusut teh gua kasih tah. Ai korek mah boga ieu. Siap korek mah mulon. Atuh engke saya mah dong tempat nambal ban gua korek doang, rokok teh boga. Udah, ai ngerokok karek kayak gini sih omong. Ih, jadi unggal poenya, kumaha sapoe mah. Ih, tah ini boga rokok mah tah. Tuh. Rokok Gua gitu doang. Boga rokok mah naik ngerokok itu. Eta sia boga rokok beran kantongan bae rokok aing nu diantem. Ai sia mah hirupnya. Kopina sekalian tah. Ih, dah si barageur resep aing mah. Aing mah karunya bagari misan nyarang rokok doang kok ka dia. Ih, dak rokok mah boga tah boga aing boga tah. Ih, tapi mau ulah di Oh iya mah, aduh aing ngerokok aki-aki, jeung rokok tua ngeragaji teh aduh lho. Tah rokok anak muda mah tah. Oh, keren tuh. Oh, rokok naga. Rokok di mana we kok? Tah di warung gitu. Bukannya sekali belanja naga jeung mau tanggung-tanggung saselop. Ih, resep aing nu kieu. Jadi isuk di mana Aku nongkrong? resep sih aing mah aing nu bangkrut. Jadi isuk nongkrongna di mana? Bejan lah kok. Bicarakan bae. Mananya? Tapi ngulap bisa menyamperkeun aing bae. Ih, dah siapa? Isuk mah go. HP pareuman bae lah, ulah diaktifkeun. Siap. Penyakit, bea kurang. Nanti. Kek, aing ge poe ieu target aing nyaba ka 10 jelema. Jadi ieu jelema nu karak pertama poe yang disaba ieu. Jadi cek batur teh mah cek aulat mah cenah. Mun naon gara ge mun saling silaturahmi cenah berpanjang umur. Bisa bae sia mah silaturahmi be. Nyawa aing ge, lah lagu sia mah. Nyama dong Mama Loren. Hah? Nyama dong Mama Loren. Hah? Nyama dong Mama Loren. Naon geus lah. Tapi ampura nya. Rokok boga tapi rokok orang pas kijing. Orang mau rokok sorangan be nya. Eta sia geus ngisep nyokot rokok deui. Ampura. Kira-kira Ampura be pokona ieu mah. Geus nya kitu duitnya nya. anak mulai duitna. Hah? Duitna. Aya duitna loba. Weh, coba alam. Duit boga aing Da korek kurang nya. Ayo. Lieur. Go eta jelema kos itu angnya. Aing boga kos itu mah babaturan jeung ngulap. Abeakeun jeung dulu. Rok hidup jajan teh budak. Ngomong anak dengan mangsa deui cenah. Nu edan beunta budak. Deuleu rokok aing, astagfirullah. Aing menanang hutang. Ieu. Aduh. Salah aing mah ridho bae kitu mah. Budak rokok aing tinggal sabatang deui. Kalau itu aing mah sambarkeun tah bodo amat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ya? Tumben ati ka dia ya. Aing mah gitu nele kopi, seger kena karak menang nyeduh ka deweuna mah. Tapi heeh, ibarat jeung rokok nama korekna. Ayo ta. Korek kumpul orang mah ya. Tah. Rokokna ya. Dia ngalunjak atau pugu-pugu ngisep rokok aing be. Atuh boh. Ngisep rokok aing be.
Atuh bok, wok sama belum lah. Karak marara, belum lah. Itu dia ngelunyak sih Pak. Dulu biasa baik seperti bela tak. Sangat keren. Entah masak nongkrong yang aing dia. Karakter dia. Pan tadi teh cek nabi ge silaturahmi mah penting. Ngaji Naon deh salam bae geus ya. aing tadi salam wok. Ngelunyak tuh nya. Itu dong mang hiji, cicing tuh. Itu dia. Ada dijingeun mangalunjak kan eta. Mani sepa. Awas ngobrol segede-gede. Ya bari kayak urang tadi geus mendakan bogo jeung icong lah. Ieu di jelema nu kadua gitu tah. Strawberry geus kieu. Ulah di sarua Atuh kos kieu. budak. Atuh teu kos kieu maksudna kan kieu. Jadi orang teh ngajalurkeun silaturahmi bae, pengulah pegat gitu doang. Geus. Jak kakak mau boga tah ini tah. Ada yang tembragen jing. Tah eta maksudna gitulah, kumaha anjingnya mah. Tapi ampun rokok bater jing dia. Ngeunah. Orang ngomongnya. Ngeunah lah ya tau meuli kasrek. Awas ge. Ampuranya urang aya kene jadwal ya. Soalnya target urang kuari 10 silaturahmi lah gitu. Oh geus indit dari tuh indit. Oh nya. Di Ampura ya? Ampura. Ampura i. Semamar atuh ini. Ampuranya. Sekarang enggak bisa lah. Ayolah. Ah gitu CS. Awas dia gue. Dak kayak aing pohonnya. Oh, nyepeda nanya. Goblok dia rokok dicokot, sepeda dibawa. Capek lempang mah capek. Nanya. Assalamualaikum. Yang ada ke belantum itu budak. Wah, dede yang kudu digulung dah budak. Ngelunyak amat. Geus. Dari dong. Coba rokok tak? Iya, tekan lagi sih aja. Yang punya. Mana mau motornya? Terus yang enggak sih mau sebelah kok. Yang motor ya. Beli rokoknya. Iya, kalam rokoknya, rokok dia ini. Kalam mundur. Tuh naik sepeda mau sepeda. Anjing sepeda di motor. Ini mah di sepeda yang ada sih ya. Oh, Mana si Roilina? aing rokok bontot aing ge dicokot. Ya Lah, aing ada sepeda. Ngalunjak aku bilang. Terus motor saya ke mana? Dibawa si Rohi. Weh, wak ada dia sorangan. Tenan. Ngopi be yo. Oh, oi, sia nelu si barokok tuh. Oh, aing kesal tah ngalunjak kan dia. Ulang gitu. Ter sepeda hai mitu ker sepeda hai mitu ker jeung motor semua. Bener gua sarua bae. Tadi ge aing beunang sia. Rokok aing beak di dudutan pemanehna. Tetor aing. Aruan ai rokok nu aing rengsek. Aduh, aju kumaha urang ye? Mending dikubur kurang ngalunjak eta. Wok, mending urang sampeurkeun bae nyawa teh si mana? Ulap aing kayak mana? Nelu jelema mana pengen pisengit. Tuh manding di bekas itu bah beda. Sekali nongkrong gitu mah bu, gratis mah tuh. Bangkrut orang sekali nongkrong. Oh, ada jelema ka situ nya. Oh. Sekali pisengiteun deh. Seorang anak ilu mal. Ai, eta budak kos kitu dah kira ini. Karak nyahueun. Tah, tanya. Urang mah geus bosen unggal poe. Liar aing mah men penak mainna rok. Atuh tadi ge rokok bontot aing dicokot. Eta mah kos itu ngaranna Calimud.
Ya, Paratnya, oh, pintar kode kita ke situ. Cari mau nyapi sengit. Oh, Aing linglung tuh pupuh jeung nuker-nuker barang batur, pan goblok meureun. parah jatuhnya. Turun yang nambak. Tera sepeda ditukar di motor. Asik gua. Ih, untung bron sih ya. Sepeda mah. Ada anjing rantai olahraga. Oh, di Colorado. Oh, iya. Rokok di parang pak rokok. Udah bahaya ih, bro. pegat. Ayolah. Linglung gitu sudah. Bocor dengan nama jelema ieu. Karena bisnisnya kopi guys tinggal nyeduh saya rokok mesti loba menang ti budak teu kudu meuli bisnis ngaranna ya bisa jadi unggal pege bisa jadi baik ampura belah anu kapagi rokok bisnis sukses.